Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balawargi sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina saluran pamedar basa Sunda anu medar perkawis basa Sunda, sastra Sunda, sareng budaya Sunda katut pangajaranana. Dina padaran anu ayeuna masih neraskeun perkawis tata krama basa Sunda. Urang nyarioskeun perkawis konsep panta-panta basa dina basa Sunda. Ieu anu tangtos wae raket patalina sareng undak usuk basa Sunda atanapi anu ayeuna mah disebat tata krama basa Sunda teh. Bahanna masih dibantun tina buku simkuring nyaeta Pamedar Tata Krama Basa Sunda anu terbit di penerbit Mugeni Sejahtera Bandung. Urang bacakeun wae. Pikeun leuwih teleb mikawanoh jengglengan jeung kamekaran panta-panta basa dina basa Sunda. Urang bisa nitenan tina sawatara konsep panta-panta basa anu kungsi aya ti bihari nepi ka kiwari. Hiji konsep lemes jeung kasar Eskulsma. Sakumaha disebutkeun ti heula Eskulsma ieu urang Walanda nya dina bukuna Sundanese Sprachkunst ngagunakeun istilah lemes jeung kasar pikeun panta-panta basa dina basa Sunda. Sanajan dina eta buku henteu dicantumkeun taun terbitna, tapi para ahli sapuk yen eta buku terbit leuwih teu heula tibatan buku Elmuning Basa Sunda karangan Deka Ardiwinata anu terbit taun 1816. Ari sababna Sundanis geus disabit-sabit ku Ardiwinata dina panganteur Elmuning Basa Sunda. Leuwih ta eta Eskulsma dianggap ahli basa anu mimiti medar soal panta-panta basa Sunda dina buku tata basa. Kulsma ngagunakeun istilah lemes jeung kasar dumasar kana panta-panta basa anu kumanehna dipasing-pasing jadi dua golongan gede. Nyaeta basa kasar anu disebut oge basa cohag jeung basa lemes anu disebut oge basa kawi. Dina golongan basa kasar aya basa kasar pisan atawa basa cohag pisan. Ari dina golongan basa lemes aya ragam basa lemes pisan. Di antara basa kasar jeung basa lemes aya ragam basa anu disebut basa sedeng atawa basa panengah. Pikeun ngecaskeun eta panta-panta basa Kulsma mere conto ku kecap palastra jeung kulem. Lemes pisan palastra kulem. Lemes pupuh sare. Sedeng maot sasarean. Kasar paeh hees. Kasar pisan modar molor. Ari dipakena eta ragam basa ditetalakeun kieu. Basa lemes atawa basa kawi dipake pikeun atawa nyarita di antara jalma-jalma anu luhur darajatna, kalungguhanana, umurna.
Ari basa lemes pisan dipake ka atawa pikeun nyaritakeun jalma anu luhur pisan derajatna jeung kalungguhanana. Basa kasar dipake dina paguneman sapopoe di antara jalma-jalma anu satata derajatna jeung kalungguhanana. Basa kasar oge dipake ku jalma anu leuwih luhur status sosialna upami nyarita jeung sahandapeun status sosialna. Ari basa kasar pisan dipake keur kasato atawa aya kalana dipake ka jalma pikeun maksud ngahina. Basa sedeng atawa basa panengah dipake pikeun nyaritakeun diri sorangan atawa jalma sejen dina kaayaan upama nyarita ku basa lemes. Karasa luhur teuing, ari nyarita ku basa kasar karasa handap teuing. Basa sedeng. Paminu tadi mah konsep Kulisma saterasna sapartos Kulisma aya deui Deka Ardi Winata daeng kanduruan Ardi Winata. Konsep undak usuk basa daeng kanduruan Ardi Winata. Salian ti ngagunakeun istilah basa kasar jeung basa lemes, Ardi Winata oge dina bukuna Elmuning Basa Sunda anu terbit tahun 1816 ngagunakeun istilah undak usuk basa pikeun panta-panta basa dina basa Sunda. Teu beda ti Kulisma, Ardi Winata oge ngagolongkeun panta-panta basa Sunda kana dua golongan gede nyaeta basa kasar jeung basa lemes. Basa kasar disebut oge basa songong. Disagireun eta aya basa sedeng nyaeta ragam basa anu dianggap henteu kasar tapi henteu lemes deui. Golongan basa lemes dibagi deui jadi 3 tingkatan. Nyaeta basa lemes pisan atawa basa luhur, basa lemes biasa, jeung basa lemes keur kasorangan. Basa lemes pisan jeung basa lemes biasa disebut oge basa lemes keur kabatur. Golongan basa kasar dibagi deui jadi 2 tingkatan. Nyaeta basa songong biasa jeung basa songong paranti nyarekan anu disebut oge basa cohag pisan. Ari ngalarapkeunana eta panta-panta basa cek Ardi Winata mah kieu. A. Basa lemes dipake di lingkungan kaum menak upama nyarita jeung sasamana sarta dipake ku golongan somah upama nyarita atawa nyaritakeun golongan menak. Ari pikeun nyarita sarta nyaritakeun golongan menak anu pangkatna luhur pisan mah ngagunakeun basa lemes pisan atawa basa luhur. Menak anu pangkatna luhur pisan teh upamana bae raja, presiden, jeung bupati. Pikeun golongan menak anu kalungguhanana sahandapeun bupati kudu ngagunakeun basa lemes biasa. Basa lemes keur kasorangan dipake pikeun nyaritakeun diri sorangan atawa jalma lian anu sadarajat atawa sahandapeun ka golongan menak. Conto ngalarapkeunana dina kalimah. Basa lemes pisan pangabulaan bade rawuh ka dieu. Pangabulaan teh sebutan keur
dalam zaman harita, pangkat bupati dalam zaman harita. Pangagulaan badai rabuh ka dieu, rabuh datang. Basa lemes pisan, basa lemes biasa juragan wadana badai sumping ka dieu. Basa lemes keur sorangan abdi badai dongkap ka dieu. Jadi datang basa lemes keur soranganna dongkap, basa lemes biasana sumping, ari basa lemes pisan rawuh. B. Basa kasar songong atau cohag. Dipake di lingkungan somah upama nyarita jeung sasamana. Sarta dipake ku golongan menak upama nyarita jeung golongan somah. Ari basa songong dipake paranti nyarekan cohag pisan dipake ku nu keur ambek. Minangka contona Ardi Winata mere gambaran kieu. Songong biasa kecapna balik, nyatu, ngomong, sungut, hees. Songong biasanya. Ari songong paranti nyarekan, mantog, ngegek, ngecapek, nyapluk, bangus, bacot, ngolor. Ayeuna mah nyatu teh karasa karaos kasarnya. Ayeuna teh ieu mah konsep kapungkur. Konsep awal abad 20 terbit 1816. Basa sedeng, basa sedeng. Dipake pikeun ngajenan jalma anu leuwih handap pangkat atawa darajatna tapi umurna geus kolot. Upamana bae menak nyarita ka somah anu umurna leuwih kolot anu dipakena basa sedeng. Ceuk bae emang geura mulang. Mulang eta basa sedeng. Anu ku Risma mah disebut basa panengah. Ceuk bae emang geura mulang. Urang lajengkeun deui. Konsep undak usuk basa R. Sacadibrata. Dina bukuna undak usuk basa Sunda anu terbit tahun 1843, R. Sacadibrata ngambagi undak usuk basa Sunda jadi 3 golongan. Basa kasar, basa lemes, jeung basa panengah. Dina golongan basa kasar, aya basa kasar pisan. Ari dina golongan basa lemes, aya basa lemes pisan atawa basa luhur. Dina ngagunakeunana basa lemes dibagi deui jadi 2 golongan. Lemes pikeun nu ngahormat jeung lemes pikeun nu dihormat. Dina ngagunakeun eta genep panta basa, Sacadibrata ngawinci kieu. A. Basa kasar. Dipake pikeun nyarita jeung jalma anu sahandapeun umur jeung darajatna. Sajaba teh eta, basa kasar oge dipake dina bacaan-bacaan pikeun balarea. Basa kasar teh bagian penting dina basa Sunda. Sabab ku ngagunakeun basa kasar, urang bisa ngebrehkeun eueuh pikiran. Panta-panta basa sejenna saperti basa lemes jeung basa panengah moal bisa dipake lamun henteu dicampuran ku basa kasar. Tah ieu panganteur dina artikel ngagunakeun basa kasar nya. B. Basa kasar pisan.
dipake pikeun ka sato atawa ka jalma lamun urang keur ambek. Golongan basa kasar pisan teh henteu loba. Sacadi brata ngan ngasongkeun conto 28 kecap bae. Di antarana basa kasar hulu banon hulu sirahnya mata irung sungut ceuli. Ya lamun basa kasarna ayeuna hulu teh sirah mata teh panon irung sungut ceuli sami. Basa kasar pisan babatok bobocos. Basa kasar pisan tina mata bobocos. Irung cucungik. Sungut bangus. Ceuli gegebir. Anu keur ambek masih kena sok aya nyebutkeun babatok sia. C. Basa lemes. Dipake pikeun ngahormat hiji jalma biasana anu umur jeung status sosialna saluhur nu nyarita. Salajan kitu pikeun maksud ngahormat sacadi brata netelakeun yen taya salahna upama urang ngagunakeun basa lemes ka sahanapeun atawa kanu satata boh umurna boh derajatna. Basa lemes dibagi deui jadi 2 golongan. Lemes pikeun nu ngahormat jeung lemes pikeun nu dihormat. Dumasar kana digunakeunana kecap-kecap anu aya dina basa lemes, sacadi brata ngabagi kecap-kecap basa lemes jadi 3 kelompok. Nyaeta hiji kecap pikeun jalma anu ngahormat, 2 kecap pikeun jalma anu dihormat, 3 kecap anu disebut lemes enteng anu oge bisa dipake pikeun nu ngahormat jeung anu dihormat. Contona basa kasar abus, maan, babari, daek, eleh. Basa lemes pikeun nu ngahormat lebet, ngabantun, gampil, purun, kawon. Basa lemes pikeun nu dihormat lebet, nyanak, gampil, kersa, kawon. Basa lemes enteng lebet, gampil, kawon. D. Basa lemes pisan atawa basa luhur. Dipake pikeun ngahormat jalma anu pangkatna luhur pisan. Anu dina basa Sunda disebut pangagung. Kecap pangagung dilerapkeun kanu pangkatna ti bupati ka luhur. Pangagung sakapeung sok disebut oge pangabulaan. Ta bupati pangabulaan. Kecap-kecap anu kaasup basa lemes pisan dina daftar sacadi brata ngan aya 23 kecap. Di antarana basa lemes bantal, manah, ngantos, maparin, ngawuruk. Ngawuruk eta basa lemesnya. Maparin tina mere eta basa lemes. Ngantos ngadaguan nganti-nganti manah hate basa lemes pisan kajang mastaka. Jadi bantal teh basa lemes pisan teh kajang mastaka. Manah galih ngantos ngadederek. Maparin ngaleler. Ngawuruk ngawulang. Tak basa lemes pisan tina ngawuruk teh ngawulang. Mere basa lemesna maparin. Basa lemes pisanna ngaleler. Sanes ngaleler nya ngaleler.
Basa panengah dipake pikeun nyarita ka jalma anu pangkat jeung derajatna sahandapeun tapi umurna saluhureun. Kecap-kecap anu kaasup kana basa panengah diantarana mulang, panon, kakandungan, ngalahirkeun, maot. Saterasna konsep unak usuk basa RI Adiwijaya. RI Adiwijaya medar konsep unak usuk basana dina buku Adegan Basa Sunda anu terbit tahun 1851. Adiwijaya ngabagi unak usuk basa jadi 3 golongan, nyaeta basa lemes, basa panengah, jeung basa kasar. Basa lemes dibagi deui jadi basa luhur, basa lemes, jeung basa sedeng. Ari basa kasar dibagi 2 jadi basa kasar jeung basa cohag. Ini aya 5 panta menurutkeun RI Adiwijaya mah. Dina ngalarapkeunana Adiwijaya netelakeun kieu. A. Basa cohag dipake upama keur ambek atawa pikeun maksud ngahina. Biasana mah basa cohag teh dilerapkeun ka sato. Sabab upama dilerapkeun ka jelema bakal karasa kasar pisan. Contona, "Jor mantog ka ditu." Nah, cokor kotor digubug ke jero imah. Ieu cokor digubug eta basa kasar pisan. B. Basa kasar dipake di antara sasama atau baturan. Ku kituna disebut oge basa loma. Basa kasar dipake oge pikeun nyarita jeung jalma anu sahandapeun derajat jeung pangkatna atawa pikeun nyaritakeun jalma anu sahandapeun pangkat jeung derajatna upama anu nyarita teh leuwih handap pangkat jeung derajatna tibatan anu dibawa nyarita. Upama wae anu leuwih handap pangkat jeung derajatna teh lah murid jeung guru, murid nyarita ka guruna, nyaritakeun murid deui ka guruna. Conto dina kalimah, Taslim, isukan si laing kudu hudang subuh-subuh. Taslim teh gandek anu nyaritana upamana wae dununganana. Tah geuning Asnawi geus datang. Asnawi teh patani panyawah anu ngomong dunungan Asnawi. Duit teh geus dibikeun ku waria ka si laing. Waria teh babaturan anu dicaritakeun. Jadi waria teh babaturan anu nyaritakeun ka baturanna deui gitu. C. Basa panengah dipake pikeun jalma anu sahandapeun pangkat jeung derajatna tapi umurna leuwih kolot tinu nyarita. Dipake oge pikeun nyaritakeun jalma sejen upama kanu diajak nyarita teh ngagunakeun basa lemes. Basa panengah teh aya di sahandapeun basa lemes tapi saluhureun basa kasar. Contona, Mangkarta engke mah di dieu bae sarena. Mangkarta patani anu umurna leuwih kolot tinu nyarita. Mang Lebe ulah ting bulang ayeuna atuh. Status sosial Mang Lebe sarua jeung Mangkarta. Hutan. Nyi Parmi teh nyiri panon. Nyi Parmi jalma anu dicaritakeun umurna jeung status sosialna sahandapeun nu nyarita.
D. Basa sedeng nyaeta basa lemes anu dipake pikeun ka diri sorangan atawa pikeun jalma sejen anu sadarajat jeung diri sorangan upama nyarita jeung jalma anu saluhureun pangkat, derajat jeung umurna. Tah ieu basa sedeng teh dilarapkeun ka diri sorangan. Konsep ieu anu ngawitan basa sedeng disebut basa lemes keur kasorangan teh tadi dia nya ieu dipake upama nyaritakeun diri sorangan oge nyaritakeun jalma anu sarta jeung urang atawa sahanapeun jeung urang nyaritakeun jalma anu sahanapeun urang ka anu sarta jeung urang nyaritakeun ka jalma anu sarta jeung urang ka nu saluhureun jeung urang. Conto abdi moal tiasa miyos ayeuna. Ieu abdi moal tiasa miyos ayeuna. Abdi moal tiasa miyos. Miyos indit basa sedengna miyos. Tadi dongkapna pun taslim teh. Nah dongkap henteu sumping ka taslim. Sabab taslim anu diceritakeun satata jeung nu nyarita. Satata nyaritakeun nyarita kasuluhureun upamana wae taslim teh murid dicaritakeun ku murid deui gitu ya. Murid nyaritakeun babaturanna nu ngaran taslim ka guru. Tadi dongkapna pun taslim teh. Jadi digunakeun capna dongkap di dinya mah henteu sanajan kabatur oge henteu sumping tapi dongkap eta dina konsep RI Adiwijaya nya dina konsep tata krama undak usuk bahasa Sunda RI Adiwijaya. Tanah teh cios dipeserna ku pun karta. Karta status sosialna sarua jeung taslim. Anu ngomong ieu taslim ngomong nyarita kadununganana juragan camat gitu. Tanah teh cios dipeserna ku pun karta teh dipeserna lain digaleuhna sabab karta status sosialna sarua jeung manehna jeung nu nyarita duanana aya sahanapeun juragan camat. Basa lemes dipake pikeun nyarita jeung nyaritakeun jalma anu saluhureun pangkat, darajat jeung umurna tinu nyarita. Dipake oge pikeun nyarita jeung jalma anu can loma upama pangkat, darajat jeung umurna satata. Ieu dipake keur nyaritakeun batur ieu mah basa lemes mah. Contona bilih ibu parantos palai mangga geura kulem. Palai eta basa lemes tina tunuh iraha engkang sumping. Iraha engkang sumping. Datang dongkap sumping kasaluhureunnya sumping. Dupi emang mulih teh cios enjing teh. Dupi emang mulih balik mulih keur ka batur eta nyaritakeun saluhureunnya karo kasaluhureun. Bapak guru parantos sumping nu nyaritakeunana eta murid basa luhur atawa basa lemes pisan. Nyaeta basa anu leuwih luhur tibatan basa lemes dipake pikeun nyarita atawa nyaritakeun jalma anu luhur pisan pangkatna. Nurutkeun Adiwijaya kecap-kecap lemes pisan dina basa Sunda henteu loba. Lantaran kitu upama eueuh basa lemes pisanna bisa oge ngagunakeun basa lemes biasa. Sajabati eta Adiwijaya oge nyebutkeun ayana golongan anu disebut basa lemes dusun.
kasub kana golongan ieu nyata basa lemes anu salah ngalarapkeunana. Contoh, iraha ibu bade wangsul sakuduna mah mulih cenah ieu basa lemes dusun teh. Bapak guru ka abdi teu kersa naros sakuduna mah mariksa. Bapak guru teu kersa mariksa. Abdi nembe dongkip harita teh sakuduna mah dongkap. Lain dongkip. Kalebet kana lemes dusun. Contohna tatangga jadi tatanggi. Abdi gaduh tatanggi. Tetangga mah tetangga we nya kedah jadi tetanggi. Gaduh tetanggi aya nuju olahragi. Tetangga mah tetangga olahraga bade angkat ka manten. Eta disebutna basa lemes dusun. Geus bade angkat ka mana ibu teh. Kudu dilemeskeun jadi ka manten. Eta basa lemes dusun teh. Urang teraskeun kana konsep undak usuk basa Ermomon jeung Ibuldan. Dina bukuna Kandaga Tata Basa anu terbit tahun 1857, Ermomon Wirakusumah jeung Ibuldan Jayawiguna ngabagi undak usuk basa Sunda jadi 3 golongan. Nyaeta basa kasar, basa panengah, jeung basa lemes. Basa kasar ngabengku basa cohag jeung basa kasar pisan. Ari basa lemes ngabengku basa lemes jeung basa sedeng. Selain eta diterangkeun oge yen baheula mah panta-panta undak usuk teh aya genep ditambahan ku basa luhur. Ngan ayeuna mah basa luhur teh geus carang digunakeun. Ari digunakeunana eta panta-panta basa Momon jeung Buldan ranengkeun kieu kela. Ieu cek Buldan jeung Momon dina bukuna anu terbit tahun 50-an teh nya. Jadi anu disebutkeun Kiwari teh nya harita tahun 50-an. Basa cohag dipake keur kasato atawa pikeun silih carekan. Contona hulu ucing, cokor embe, bamusia. Basa cohag hulu, cokor, bagus. Eta kalabat basa cohag. Basa kasar disebut oge basa wajar atawa basa loma. Dipake pikeun nyarita jeung jalma anu geus loma sarta pikeun nyaritakeun jalma anu dianggap geus loma. Contoh, geus beunang hitungan teh euy. Ieu adegan basana, adegan basa Sunda zaman harita tahun 50-an nya. Kecap-kecapna oge kecap-kecap anu prah tahun 50-an, tahun 1850-an. Nah, hasil aing kamari henteu sakola. Ari Siwardi teh geus cager. Ari Siwardi teh geus cager. Ya, beunang, geus beunang, silaing, geus cager eta basa kasar kalebatna, basa wajar atau basa loma. C. Basa panengah. Dipake ka jalma anu leuwih handap pangkat jeung darajatna pikeun nyaritakeun jalma anu sadarajat tapi can loma atawa jalma anu sahandapkeun harkat jeung darajatna. Contoh, ulah wakamulang ayeuna atuh mang. Mulang. Aya artos alit cik nukeran mang. Tuh. Nukeran basa panengah nukeran teh ngalironan basa lemes nama.
basa sedeng dek basa sedeng disebut oge basa lemes pikeun nu ngahormat dilarapkeun kanu nyarita atawa jalma lian anu satata atawa sahandapeun upama nyarita jeung jalma anu saluhureun pangkat jeung darajatna. Contona murid nyarita jeung guru. Abdi teh acan da atawa jeung nu satata deui jeung murid deui ngagunakeun basa lemes abdi teh acan da. Ta ieu kolot murid nyarita ka guruna nyaritakeun anakna pun anak teu tiasa sakola margi udur tuh pun anak teu tiasa sakola margi udur lamun manehna nyaritakeun anak camat mah ieu putra juragan camat teu iasa sakola jalaran teu damang lain udur tapi teu damang basa lemes dipake pikeun nyarita jeung atawa nyaritakeun jalma anu saluhureun pangkatna tinu nyarita. Conto iraha pisumpingeunana ua teh ieu nyaritakeun uana nya iraha pisumpingeunana ua teh leupi bapa iraha teh bade angkat ka Amerika teh sumping tina datang tapi dongkapeunana tapi sumpingeunana deui bapa iraha bade angkat henteu bade mios nya da nyaritakeun batur anu saluhureun bade angkat. Urang ngajengkeun kanu pamungkas nyaeta konsep tata krama basa Sunda. Sanajan henteu ditetelakeun kalawan tandes pedaran karna Yudi Brata, Agus Surya Miharja jeung Iskandar Wasid dina bukuna Bag-bagan Makena Basa Sunda anu mimiti terbit tahun 1888 bisa dianggap embrio konsep tata krama basa Sunda anu kiwari mimiti dipikawanoh ku masyarakat. Dina eta buku karna Yudi Brata sapara kanca ngabagi panta-panta basa dina basa Sunda jadi dua golongan gede nyaeta ragam loma jeung ragam hormat. Ragam hormat dibagi deui jadi dua golongan nyaeta ragam hormat keur kasorangan jeung ragam hormat keur kabatur. Dipakena eta ragam basa teh kieu ragam loma dipake nyarita kababaturan anu geus loma atawa nyaritakeun babaturan anu geus loma dina suasana anu henteu resmi. Ragam loma dipake panganteur dina karya ilmiah, warta, artikel jeung sajabana. Nah, ieu simkuring oge ngagunakeun ragam loma paminurutkeun konsep tata krama basa Sunda mah. Conto iraha maneh rek balik teh dan kamari kuring henteu sakola lantaran gering ieu ragam loma. Anu ragam loma teh anu dina sawatara konsep unak usuk basa di nu teu payun nu teu heula eta disebutna basa kasar. Basa kasar eta dina konsep tata krama basa Sunda mah disebutna ragam loma. Ragam hormat keur kasorangan dipake pikeun ka diri sorangan upama nyarita ku ragam hormat atawa dina suasana resmi.
ieu dina konsep undak usuk basa Sunda samehna mah an disebut basa sedeng teh ya, basa lemes keur kasorangan. Dina konsep tata krama basa Sunda mah disebutna ragam hormat keur kasorangan. Contoh, abdi mah bade wangsul ayeuna bae. Wangsul kasorangan tah basa lemes keur kasorangan dina konsep undak usuk basa Sunda dina konsep tata krama basa Sunda disebutna ragam hormat keur kasorangan. Balik, wangsul, mulih pan kitunya. Gering, udur, teu damang gitu. Ragam hormat keur ka batur dipake pikeun ka batur atawa nyaritakeun batur upama nyarita ku ragam basa hormat. Iraha bade mulih teh Pak, dinten ieu Andri teu sakola kumargi teu damang. Ieu ragam hormat keur ka batur anu dina konsep undak usuk basa Sunda sateu acan mah samemehna mah disebut basa lemes teh ya, basa lemes. Ari dina konsep tata krama basa Sunda disebut ragam hormat keur ka batur. Sajaba teh eta aya deui ragam kasar. Cohag anu biasana dilarapkeun ka sato atawa dipake ku nu keur ambek. Ragam kasar atawa cohag lain bagian tina tata krama atawa sopan santun ngagunakeun basa. Sadayan kitu, dina sawatara hal mah ragam kasar atawa cohag oge sok dipake. Upama urang nyaritakeun sato, boh caritana nyaritana ngagunakeun ragam loma, boh ngagunakeun ragam hormat. Contoh, ari keur lapar mah dahar jeung hulu asin ge ngeunah we. Atau ngagunakeun ragam loma. Pun lanceuk mah tuang sareng hulu peda oge meuni ngalimed. Da ieu ngagunakeun ragam hormat. Pun lanceuk mah tuang sareng hulu peda. Peda henteu peda anu daharna lanceuk ngagunakeun basa lemes henteu jadi tuang sareng mastaka peda. Henteu nya. Angger we da ka sato sareng hulu peda oge meuni ngalimed. Eta karunya hulu ucing katincak ku Kang Maman upamana henteu mastaka ucing hulu ucing we. Palawargi sadayana anu kiwari dianggo dina tata krama basa Sunda langkung basajan tibatan dina konsep undak usuk basa Sunda. Ti ngawitan Kulusma dugikeun ka Momon Wirakusuma jeung sareng Ibu dan Jamiguna. Contona wae ngagunakeun basa hormat keur kasorangan anu basa sedeng teh nya. Anu dina konsep undak usuk sama leuwih populer disebut basa sedeng. Apan ayeuna mah basa sedeng hormat keur ragam hormat keur kasorangan jeung saha wae nyarita asal keur disorangan mah ngagunakeun ragam hormat keur sorangan we. Kitu deui dina ragam hormat keur ka batur anu dina konsep undak usuk basa nu kapungkur mah nu sateu acana disebat basa lemes teh ya. Pokona mah saha wae asal nyarioskeun batur keur ka batur, dilarapkeun ka batur, nyaritakeun batur
nya ngagunakeun basa lemes bari henteu ningali nah saluhureun sahanapeun atawa satata gitu. Dupi ari anu ayeuna dianggo ku urang umumna urang Sunda nyaeta konsep tata krama basa Sunda. Nu pamungkasnya istilahna oge basa kasar dina konsep undak usuk basa Sunda nu teu acana dina konsep tata krama basa Sunda mah disebatna basa loma, ragam basa loma, ragam loma, ragam loma disebutna. Basa sedeng dina konsep undak usuk basa Sunda, dina konsep tata krama basa Sunda mah disebat ragam hormat keur nu nyarita, ragam hormat keur sorangan. Ari basa lemes dina konsep undak usuk basa Sunda dina tata krama basa Sunda mah disebatna ragam hormat keur ka batur. Langkung eces, langkung basajan. Kanggo samentawis mah sakitu bae heula urang lajengkeun engke sareng ngalarapkeun tata krama basa Sunda dina kalimah atanapi dina omongan. Sakitu bae heula ti sim kuring mugia aya mangpaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.